Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sedayana pencinta cerita Sunda tanah bidungi Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana bae alamatna kumaha daramang danget ieu wargi. Pamugi bae sehat jasmani ugi sehat rohanina. Aya dina lindungan atanapi panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara pusim kuring siang kalayan. Wargi sadayana ngantos-ngantos cerita Sunda dina judul Silih Belaan karangan Kileksa ti Sumedang bagian anu ka-opat wargi sadayana. Hanca urang kuan tunda bagian katilu dinten kamari urang nuju nyarioskeun bi Uci sareng bi Aisyah di mana harita anjeunna dikantunkeun ku Sarip sareng Mansur aya artos di golangkeun nya wargi sadayana. Janten anjeuna icalan gorengan seperti somoro jeung sajabina. Ya, kumaha atuh lajengna ieu carita wargi sadayana mangga wilujeng ngadamkeun dugikeun kareng sena. Cag urang tunda heula kayan bi Uci jeung Aisyah anu geus barisa hirup tina ladang dagang lilitikan. Najan teu bisa dipake nyimponan bubutuh gede ge ari keur dahar mah mayeng. Ayeuna urang caturkeun Mansur jeung Sarip. Harita teh poe munggaran duanana lempang maju ngidul. Nyorang jalan desa nu bulat beulit. Nya akhirna anjeug ka sawah menak. Reg duanana harita eureun heula. Dari ukhandapeun tangkal juar bari ngararasakeun angin letik anu ngahiliwir. Boh Mansur bos Sarip can boga kapastian kudu ka mana heula cenah ngiderna. Masih kene aya dina kasamaran da pugucan aya gambaran anu pasti nah di mana ayana merah dalima teh. Rip kudu ka mana heula urang teh euy na ka leuweung atawa ka kota ieu jeung di ka kulon atawa kawetan ieu. Ceuk Mansur ngamimitian nyarita atuh panonna harita melaung ka kaler neuteuk mobil anu pating serbet di jalan raya. Can kapikir sur euy sabcan aya beja nu bisa dipake patokan ya. Ari merah dalima teh ayana di leuweung atawa di kota, di manusa atawa di siluman urang can nyaho apaan. Supaya nyaho kudu kumaha carana? Oh kudu tatanya kanu nyaho. Saha nu geus nyaho? Teh nyaho teuing saha atuh. Jep jempeng haruleung bari melaung ka jalan gede. Angin letik ngahiliwir nebak kana pucuk eurih dina galeng. Pating arulang jiga nu ngagupayan. Rip, lain merah dalima teh gede atawa leutik eta teh. Mansur nanya deui. Batu alima tara aya nu gede atuh sur paling ge sagede kupat. Ulah ari heureuy atuh ulah bari heureuy atuh Rip. Apaan ieu teh keur badami. Piraku aya batu ali sagede kupat. Kubangun kupatna sagede sira. Ih apaan kuring ge teh nyaho atuh sur. Pokona mah ulah nanyakeun ukuran urang susule najan ka mana bae ge. Sabab lamun hasil teh 100 juta euy, lain duit saeutik eta teh. Sarip inget di kana duit anu jutaan teh ya. Rip. Euy. Sarip teu ngareret tetep we melong kanu jauh. Kuring kungsi ngadenge dongeng bah lemud euy cenah. Aya hiji jalma anu bisa menangkeun jimat merah dalima. Ceuk Mansur dari apisan. Atuh Sarip ge curing hak ngadenge kitu pok nanya bari neuteub. Kumaha ta dongengna teh sur? Di mana cenah ayana merah dalima teh? Ieu mah ceuk dongeng nya. Bener henteu nama kuring teu nanggung. Ceuk beja nu bogaeun merah dalima teh Raja Sero cenah. Raja Sero? Nah kamana nih yang Raja Sero? Teuing atuh kuring ge teh nyaho. Jadi boro-boro rajana rakyatna ge can nyaho kuringa. Tapi lamun eta dongeng aya nyana kajeun urang nanyakeun kalu nyaho. Nah di mana ayana Raja Sero? Saha nu nyaho kana ayana Rajana Sero teh? Ceuk Sarip beki daria. Anu nyaho mah tang teu musuhna. Musuh Sero. Saha di musuh Sero? Jadi urang teh kudu nanyakeun ka lauk atunya sabab anu nyaho ka Sero mah
iwati lauknya cek Mansur betapi bari nyerenge tak geuning ngarti musuh sero teh lauknya tapi kumaha nanyakeun ka lauk di mana air raja lauk di laut meureun jadi urang teh kudu ka lautnya nyari hayang tepung jeung raja lauk mah aduh euy seun dikalebak ke euy lah mangkaning laut teh jero ulah kanu di laut atuh tanyakeun deui kanu di walungan sugane di walungan ge aya raja lauk naon raja lauk anu di walungan teuing euy eta mah kudu nanyakeun ka tukang nguseup saha tukang nguseup euy ke manusa atuh mun kitu mah nanyakeun merah dali mah teh teu kudu ka lauk atuh cukup nanyakeun ka manusa nya sabab anu sagalanya mah manusa lain tembal Mansur ikatna keur ngajawabna saha atuh dan sagalanya mah iwati manusa salah anu sagalanya mah angin Allah satuju memang Allah nu sagalanya mah tapi kumaha carana nanyakeun merah dalima maneh bisa anto ceuk Sarip bari melong atuh Mansur teh ngahuleng nya iwati ka manusa nu babarimanya sabanusa ge aya nu pinter nu elmuna sagalanya mah jadi lamun kitu mah urang teh nyata kudu neangan manusia pinter ngara urang bisa tumanya ka manehna cik pikiran tah nah di mana ayana manusia pinter cik Mansur bari menerkeun buntelan nya urang papai we ka kota datang tu nu pinter maloba di kota ulah gagabah Rip sabab kudu apik neanganana ge euy pinter teh pinter kana naon sabab nu pinter di kota mah rupa-rupa hese milihna euy ceuk Mansur bangun hariwang sieun katipu bakuna mah rek ka mana atuh kudu mapai-mapai pakampungan urang teh bener euy kudu mapai pakampungan sabab di kampung mah moal bariekeun moal hese milihna sarta teu susah nanyakeunana kampung mana nu rek dituju teh atuh tong milih mana-mana pokona mah urang papai we lah sakur nu kaliwatan mah yeuh urang maju deui daina mah geus reuleuh tina kacape ulah lila tingeureun lebar ku waktu nya hayu atuh da nya geus reuleuh hayeuna mah lah braduanana lalimpang deui mapai galengan sawah maju ngulon perjalanan papanggi jeung tukang ngarit Sarip nanyakeun sugan nyaho ka jalma pinter ku tukang ngarit dituduhkeun yen di hiji lembur aya nu pinter ngan teu disebutkeun teuing pinter naon saha ngaranna jang di mana imahna ceuk Sarip di lembur mah katelahna teh eta teh Akidira eta teh matuna teh di Cilimus ceuk budak bari nunjuk ka beulah kulon Sarip jeung Mansur atoheun tuluy ngajugjug ka lembur Cilimus. Sadatangna ka eta lembur, Sarip nanyakeun ka sakunu tepung, nya nu akhirna mah anjog gaji iman mencal misah ti batur, nyaan di dinya aya hiji aki-aki geus bongkok, di buruan imahna loba nyere jeung hoe. Punten ki abdi teh bade tumaros ieu ceuk Sarip ka pribumi nu kaparengan aya keur moe nyere kawung mangga ujang bade ngaroskeun naon kitu ujang bade tumaros ka aki dupi aki teh leres pinter ki ceuk Sarip pinter naon ujang aki-aki kalah celohok
Bintang naon lah da abdi ge keterang atuh Ki Sarip bingung rek ka Mansur anu ngajantong gigireunana. Henteu puguh teuing atuh. Narek naon ujang teh nu sanyana. Narek meuli bubu atawa rek pesen rijen. Amun butuh bubu ka dieu isukan. Amun butuh rijen ayeuna ge bisa. Hargana 250. Aki teh sok ngadamelan bubu nya Ki. Oh, sok aki teh. Tapi amun aya nu mesen lakadalah kabeneran Ki. Abdi teh bade tumaros. Ari Aki uninga tak karatu ratu sero Ki. Upami uninga di mana ayana? Kumaha ieu teh ujang? Bete pararuguh teuing. Butuh ku bubu atawa rijen di teh make los-los kana ratu sero segala rupanya. Aki dira teh heranin. Katara tarang nakerung bari melong ka Sarip. Ngadengi aki-aki nu bangun teh suka gancang Mansur nyarita leuleui. Punten Ki. Abdi ieu teh kumawan tune ngaganggu ka salira Aki. Ari maksudna mah abdi teh bade nyuhkeun tulung ka Aki manawi Aki uninga kana ayana Ratu Sero. Nah di mana tanagarana? Naon sababna make nanyakeun ka Aki sagala rupa ieu teh? Margi saur wartos nu uninga kana ayana Ratu Sero teh daya di kajabi ti lauk. Nanging ari naroskeun ka lauk mah abdi teh teu tiasa. Lajeng naroskeun ka tukang lintar. Margi tukang lintar anu bakal terang kana rusiah lauk sareng Sero. Tukang lintar ge kalesan teu acan kapendak. Ayeuna kapaksa we naroskeun ka Aki nu karesan sok ngadamelan bubu. Tangtus bakal terang takana rusiah Sero. Aki dira ngahulang bari mikiran. Saeutik oge teu ngartieun takana omongan Sarip jeung Mansur. Antukna koloyong kana golodog. Gek diuk bari teu oleh mikir. Heran. Ieu barudak teh rek naon cenah nu sanyana ya teh. Omonganana ge pabeulit alah batana karhoe ya. Saeutik ge teu mata kaharti. Nah, hati nang bubu jadi los-los kana Sero cenah ya teh. Ceuk Aki dia ngomong sorangan. Ditujukeun kana dirina. Tapi da puguh tarik eta omongan kadengieun ku Mansur. Ki, abdi teh saleresna mah milari Ratu Sero Ki. Sanes butuh ku bubu atanapi rijen abdi teh Ki. Kitu ceuk Mansur. Horek naon atuh make nanyakeun Ratu Sero sagala rupa. Ulah nyindiran ka kolo teh pamali bisi kawalat sia. Ceuk Aki dira kalah ngambek. Lantaran sebutan Ratu Sero teh asa ditujukeun ka manehna. Pedah keringorana resep lintar jeung naheun bubu. Anu unggal poe gawena ngalaan lauk di walungan. Jadi taya bedana jeung Sero. Aduh Ki. Hapunten Ki, hapunten ya. Abdi mah teu aya maksad nyindiran Ki. Nanging abdi laras-laras milarian Ratu Sero nu pada melanana ngalaan lauk. Tadi abdi kaing wartos yen ayana teh di dieu cenah. Ceuk Mansur salah ngomong. Da maksud nu aya di dieu teh jalma pinter anu bisa nuduhkeun kana ayana Ratu Sero. Atuh buku Aki dira teh ambek lantaran beki jelas yen Mansur jeung Sarip teh ngaheureuyan. Jungdang tungkop kana arit hauk nyarekan bari nu cangkeng ku sabeula. Anak manusia kurang ajar sia, koplok sia.
kakak aing nyebut Ratu Seros ya teh. Nah, dari gejual mas ya teh ha. Bangka waras ya. Abang manusia teh gablek cedok. Halik sia monyet sia bisi disulatan di sia gua ini sia. Pokna bari ngabubat babit ari. Atuh puguh Mansur jeung Sarip mani ngajenghok. Duanana oge harita undur-unduran. Hayo mantog sia. Ngondong deket-deket ka dieu deuleu. Ke kunaon ieu teh Ki? Nah jadi bendu kitu aki teh. Ke aki. Abdi bade nerangkeun salalesna punten ieu mah punten. Ulah kitu Ki. Ceuk Mansur bari tetep undur-unduran lantaran aki dira beuki ngangseg. Oh punten sia. Oh ampun sia. Manusia cicungah mah kudu disunatan deui sia kuaing. Disapatkeun sia kuaing katuman teuing sia. Ceuk aki dira seak nyebetkeun arit anu sakitu sekeutna. Nya kulantaran aki dira lain bohong ambekna kapangsa Mansur jeung Sarip lalumpatan teu wanian ngadekeutan. Nya tungtungna mah teu meunang katerangan naon kala dicarekan ku aki dira. Sanggeus mentasan jalan beras ka sawah terus mapai galang maju ngulon. Beras kalamping terus mudun nyorang jalan satapak. Sareng gawalungan Cicapar. Didinya duanana eureun heula rek ngadon mandi ngarah tiis kana awak. Mandi heula ribah ngarah awak tiis ceuk Mansur. Nya bener euy bari neangan ilham sugane anu nyahoeun kana ayana Ratu Sero nya. Udah bongan nanyakeun ka si Hakim mah karek nyunatan di geuning. Aduh mani tegablag kinten-kinten tah si Hakim nya. Ceuk Sarip porosot ngalaan pakaian brus mandi kokojayan dina leuwih nu teu pati jero. Sanggeus marandi gek dariuk dina batu ka iuhan ku tangkal busa. Anu nguyupuk deket leuwih. Sanjongjongan mah duanana ngaharuleng ngarasakeun awak nu seger tas dimandian. Sial tadi mah euy. Nah nanya sebener-bener kala karek diarit. Dasar aki-aki geus pikun teu beunang dibawa nyarita. Heukeun lae lah. Keur nambahan pangalaman ke di mana murek nanyakeun teh sing sopan, sing apik jeung hati-hati ngarahasil. Nya bener euy kudu kitu nanyakeun mah. Nu kitu teh mah tah si budak nu tadi teh we nuduhan teh aki-aki nu barangasan. Ih lain salah budak, urangna teh bisa nyarita. Jigana bae si aki teh kasindiran, nyangkana urang teh nyebut Ratu Sero teh ka manehna. Jeung deui manehna asa kasindiran deui. Sampagaweanana ngalalauk di walungan tah kitu sur. Nya bener euy, salah ngomong urangna tah. Gede da tengah aja nyindiran ukur kesalahan unggul. Tapi hari itu saha tuh Mansur nunjuk kailir didinya aya budak keur nguseup. Budak lalaki keur nguseup jigana mah geus ahli tah budak teh tah. Sabludeungan sorangan ge keur urang tanya, "Keunasina ka dieu da maju ka girang jigana mah?" Nya bener maju ka dieu. Memang tenjalahan tah anu nguseup teh maju ka girang. Anu beuki lila beuki deukeut ka Mansur jeung ka Sarip. Sanggeus deukeut gancang ditanya ku Mansur, "Jang, nuju nguseup?" "Semohon Kang, punten kalangkungan ye," ceuk nu ngaliwat. "Ike kekelanan Jang, akang rek narosnya cari keula di dieu." Budak teh harita nurut gek diuk dina batu, henteu jauh ti Mansur. Leungeun katuhu nyakal jijeur useup. Leungeun kenca mawa eupan beungeutna semu beureum kaduruk ku cahaya panon poe. Wargi sadayana anu ngadangkeun carita Sunda tanu bidonge Sunda versi Mang Dina Mara saha bae di mana bae alamatna bonuh caketan tebihna mangga udi jeung ngadangkeun ka sadayana ieu cariosnya panggi katampi kalian kabingahan.
kurang ngajingkeun carios silih belaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu kaopat wilujeng ngadamkeun duikeun kareng sana. Bade naros kunaon akang teh atuh? Akang teh keur neangan Ratu Sero jang tapi teu nyaho alamatna. Cik Suganu jang ngadenge beja nah di mana ari alamat Ratu Sero. Budak nu ditanya tengah jawab. Kalang ngahuleung bari malong kanu nanya bangun usieun. Da sidik dina paromana kawas-kawas nu curiga ka Mansur jeung Sarip. Na kalang ngahuleung jang nyaho atawa henteu? Sarip ngagebah kanu keur ngauleng atuh si budak teh ngarenjang. Henteu Kang, terang abdi mah terang. Piraku tukang nguseup tabu teu wawujung Ratu Sero. Sok jawab di mana ayana Ratu Sero? Akang rek ka ditu nepungan ieu teh. Cek Sarip rada tegig malah panonna molotot. Tunggu budak teh kala kabeuki riwas. Nyangkana teh keur adu hareupan jeung jurig walungan. Si budak pias untuna kekerot bakat ku sieun nilailah geruk ngagerowok bari lumpat. Tolong aya jurig Sero tolong cenah bari terus lumpat nenoli kana naon jejer useup dipiceun eupan kabantingkeun ampirkeun kana beungeut Sarip atuh balik calohok Mansur jeung Sarip teh teu ngarti ku pamola eta budak menyebut jurig bari kabur. Sajungjungan mah eueuh nyarita. Jadi kalah gogodeg bari malaung kanu kabur. Sang disadalila Mansur ngareret ka Sarip pok ngomong. Rip, ari urang jiga naon euy? Nebet ninggang teu ngeunah wae tumanya teh nya. Nagoreng basah atawa teu sopan kitu? Atawa beungeut urang nu goreng? Cik ilikan beungeut kuring jiga naon? Beungeut mah anger jiga kamari teh aya robahna. Nganu ngajadikeun si budak lumpat teh lain beungeut euy, tapi omongan urang eta teh. Jigana wae nyang kasiwah ka urang teh. Pedah nanyakeun Ratu Sero. Cik Sarip bari ngajewang buntelan terus dijingjing. Terus kumaha atuh? Piraku unggal nanyangan kitu wae. Sabar. Ieu teh perjuangan apa? Jadi urang kudu daek narima kajadian-kajadian anu teu asup akal. Jeung kudu narima kana kajadian pait kawas nu bieu. Heuh nya kajeun atuh Yeuh, urang lempang deui. Beral duanana lumpang maju ngulon nuturkeun urut budak anu lumpat teh. Geus kaliwat sora cai anu seah geus teu kadenge. Saruga jalan satapak lanjak maninetek. Didinya tepung jeung hiji awewe anu tasti sawah. Red ka Mansur jeung Sarip bumbot lumpat meuli babaranting. Sampina disingrinkeun nepi kana tuur, bobo keleutik nu dikelek dibalangkeun. Ai, kunaon itu awewe teh gelo kitu? Ceuk Mansur. Wah cilaka euy. Tangtu urang teh disangka jurig masalah dita. Si budak nu tadi nu ngomong teh bener, Bu. Kumaha geus kieu, Sur? Ceuk Sarip bari garo-garo teu ateul. Na make kudu dipikiran. Keuneda urang ngalain jurig, lain bangsat, lain siluman atawa setan tenang we. Tenang si tenang euy. Tapi kumaha mun anu moro ka urang? Keun wae suga nek diporo ku dukun lah. Tangke urang bisa nanyakeun ka dukun. Tangtu dukun mah nyahun ka nagara Sero. Tadi ditu di nagara Sero, urang nanyakeun ka nu papanggih, sugane diparengkeun tepung jeung Ratu Sero. Kajeun lah kumaha jadina we lah.
kerjong John Limpang buru-buru anu datang kalau talaki maningabling aya mawa gegendir aya mawa bedog mawa tumbak jeung sajabana di antara eta jalma aya aki-aki geus rada bongkok make baju kampret jeung celana pangsi maninga gober kumisna panjang jangot tengah gebay ngajingjing parupoyan nu hasupna manimulak sur nya anu bajalma euy tangtu budak tadi kabur laporan ka urang lemur yen dia aya jurig beuh cilaka sur urang diporo ieu heukeun bae mun diporo ulah lumpat mending ge ditewak lah mun geus katewak pasti dibawa ka imah terus di imah urang minta dahar bari sakaliane urang tatanya ceuk Mansur tenang naker nya bener atuh lah urang pasrah we nya lah ngan loba carita muncan tapi kalau murmah ngaran salamet jeung aman bener di pengkolan anjuk jeung nu mawa halu reduanana eureun anu mawa halu ge eureun asa-asa rek maju teh sabeus dibejaan ku kidukun yen lamun tepung jeung nu duaan kudu waspada di dia yo ceuk nu mawa halu bari terus mundur tapi tetap waspada dan nyekal halu ge kedua leungeun maniti paparaket barang aya nu ngagoro buruk jalma lalumpatan ngepung Mansur jeung Sarip jadi sakedeung ge geus dikepung wakul buaya mangap eueuh peta pikeun ngejat aya jalan pikeun kabur rip urang dikepung euy tulus disangka jurig da ieu keun nae sur lah si sabar we lah sok diuk ulah ngalawan bisi digebugan euy kuringat teu wani ari kudu ngalawan puluhan jalma mah ceuk Sarip gek diuk dina batu diturutan ku Mansur anu ngepung tuani maju ukur siap-siap nyekal pakarang bisi nu dikepung kabur harita aki-aki dukun maju bari mawa parupuyan mulek da pugu harita menyana loba gek aki dukun diuk barabat sisinglar basana tipi kahartieun padu disana jigana eta teh ajianana meureun atuh Mansur jeung Sarip teu kuat wayang seuri cakakak duanana seuri aduh tobat Allah nah ayo ajian aing teh henteu mental yo aduh ceuk aki-aki bari cengkak panonna muleng ka Mansur jeung Sarip geus kitu tungkul deui bari mapatkeun jampe pamakena bari teu leueuh manehna murulukeun menyam ayeuna kidukun teh teu tarik maca jampena tapi ukur kekerenyeman launan malah bari peureum sarta leungeunna sidakep atau eueuh pikaseurieun Mansur jeung Sarip jempe harita taluk ayeuna mah euy tuh cicing wae nya hebat si aki teh tah elmuna mati jurigeun pikeun kalumpuh euy itu ceuk jalaki ka baturna sarerea harita nganyakeun pada muji kaki dukun tewak dak kesok tali kuang da moana naon ayeuna mah geus lulus tah kesirap gue muaki sok tewak ceuk aki dukun bari terus babaca andi aturob nu ngepung ngadeuketan tapi tetep nyarekal pakarangna sewang-sewangan da tetep aya kasieun teh jeung jangkung badag maju karawok newak Mansur leungeun dikatukangkeun jeung saurang dinewak Sarip ieu ge sarua newak leungeun terus dikatukangkeun geus kitu marub sarerea pada nyekal pada tisirikna paremut geur sarerea surak magarkeun teh juri geus beunang taluk ku aki dukun Mansur jeung Sarip teu ngalawan malah mangaluk tungkul jiga nu nyalileus padahal mah teu leus teuing nya sote cicing sieun pada ngagebug ngan untung jalma nu sakitu lobana teh eueuh anu nalakeun tukal takol atau anu leukeun tukal takol atawa takateke da sieun katempuhan rek dibawa ka mana ieu jurig teh ge ceuk salah saurang bawa ka imah kieu akan ditua urang perlukeun eta teh ilmuna amun geus perlu urang tanya ka hayangna jigana wae ieu teh jurig anu kasasar ieu teh barudak ieu teh nya jalan pangbalikan ieu teh mangga mangga ai batur urang bawa ka imah Ki Jaro ya
cek eta jalma atuh sarelea surah. Terus ngagarotong Mansur jeung Sarip dibawa ka imah Ki Jaro. Ari Ki Jaro nyata anu jadi kokojo kana ngepung jurig teh. Tekum selila geus nepi ka nu dijugjug bus ka jero imah. Mansur jeung Sarip diabuskeun ka hiji kamar anu poek teu make jandela. Sarelea percaya yen jurig anu dua moal kabur sabab dipager ku ilmu batin si Aki teh cenah. Memang bener Mansur jeung Sarip teu bisa kabur lantaran hese pijalaneun jeung awakna capek deui. Nya harita teh geus burik, panon poe geus tunggang gunung, jalma-jalma nungtutan baralik, sabab ku Ki Jaro dititah bubar, perkara jurig ulah salempang cenah da moal kabur kitu ceuk Ki Jaro ka baladna. Kocapkeun peutingna Ki Jaro teh geus ngajemprak sila deket lawang kamar. Parupuyan mani marak bakruhai. Atuh gigireunana aya cau emas jeung lahang dina batok. Ditambah ku keris eluk 7 anu make baki deui. Hei, Aki kerompong, ini kerompong. Pang nepikeun ieu teh panija kula. Ieu kula si Jaro yo. Hayang tabung lawung jeung Raja Siluman anu ngutus kadua rahayatna. Pikeun ngaganggu ka sakungna urang lembur. Coba bukakeun tah jalan ka alam padang. Tembungkeun lalakon panaratos carita. Ieu kami si Jaro arek carita yo. Cek Ki Jaro kop kana menyan sagede muncang terus kana ruha palenu gasuk menyan meningulak kadenge marpat semunga golak. Harita Mansur jeung Sarip cemagug nangkep tuur ngadengekeun omongan pribumi. Jadi kara sakalima can ditembalan didengekeun heula we karajen pisan ngongdi Ki Jaro ngomong, "Wor ngararuntung go jajan tuang." Bar mencara mau cegak dina awak beri ngerengit ngeriad kakait naati logor kesong lesang malang gula sora kana tikoro soledat kana leleta lebih bersih taya halang kabar luad kucah deng-deng. Barang ngading kita Mansur jeung Sarip teu kuat nahan piseureun. Sebab kekecapan Ki Jaro teu puguh jujutanana kawaskeun ngajampe nu kabeurian. Rip, naon maksudna nya euy nya? Urang teh dianggap cucuk kitu. Ah, teuing keun urang dengekeun heula. Nah yang naon si Ki Jaro teh? Aduh, jeung dina manehna teu kapireumpeunan atawa can apal kana rupana jurig gitu. Nya jadi dukunan diajar kene berenang can bisa ngabedakeun lah antara jurig jeung manusia. Mansur jeung Sarip pating gerendeng ngomong tapi tertarik atuh basana teu kahartieun ku Ki Jaro. Tapi ku ayana sora kitu teh Ki Jaro beuki percaya yen nu di kamar teh jurig nu keur malih warni. Kisah ti alam salam samar makhluk kanua ti alam Jawa gera cerita kakula maha andika teh saha urang mana kasih di mana reka mana naon eta maksud jeung tujuan gera poe kawak yang balakagadnya. Jawab ku maneh Sur sing halus ngomongna main dipercaya euy. Ceuk Sarip ngaharewos saya ngaheureuyan ka Ki Jaro.
kan orang ngomongannya orang oconan lah tapi kumakin sorana geremkeun ngarasarem sina ngoso meusan urang manusia mulan dikahayang nyahu ka kaula saya gikeun heula sasajen sacukupna kitu cek Mansur terus jempe gadengekeun jawaban ti Aki Jaro anu halita teh karung juga nu teu percaya tapi ayeuna pok ngajawab hayang naonan dikatek di sema hayang naon hayang sang bodas nu bulan hayang kulup endog jeung lauk emas gorengna ududna hayang surutu pek saya gikeun tantu sakabeh gahayang andika bakal dicumponan ku kaula Aki Jaro ngahuleung heran ngadenge omongan semahna teh tapi waktosna wargi selena teh nyekapan Rubina dipungkas dicekapeun deikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Kidik Sati Sumedang bagian kaopat pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan atur lajengna carios Silibelaan bagian kalima insyaallah dina lanjing dina waktu susami pamugi urang sadaya tiasa ditepangdamkeun deui sakadidin mancan simkuring mang dina marang ngaturkeun nuhun kepada sanana wilujeng batur rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh